aing mau usaha mah mendingan anu goreng patut daek usaha. Siga ayahnya mau nanya. Ayah mau mending na keur teh goreng patut mau usaha deui. Bunda. Nah, atuh ini nyari. Harewos kan ya. Terus naon tuh? Harewos geura kan ieu. Burukan. Ayahnya no. Naon? Ya aing mah loba tingkah pisan laki teh ha. Tong kitu loba duit. Kaset kitu juga nyanokeun lagi mah boga majikan hiji teh kaparaban. Riweuh hayang nyandung. Riweuh pisan. Oh, geus repet tuh mau jadi. Itu tinggali anak loba ogenan. Riweuh hayang nyandung dua ge tuh kabere jajan. Oh, geus tulah manyang era ku tetangga. Rek sanu hayang ka aya. Duit teu boga deui. Aing geus Yang saya sakedeung deui. Aya. naon? Ya nya aya lauk na akuarium teh 5. Heeh. Terus anu lauk 5 eta teh kubunda teh dibawa 4 laukna teh tinggal hiji na akuarium teh. Heeh. Tah eta cairna akuarium teh bakal nambahan apa ngurangan? Nya anger atuh. Nya atuh nambahan. Nah, bisa nambahan. Apa lauk nu hiji na leweh ditinggalkeun baladna? Aya. Naon atuh? Kunaon di bioskop tayang film. Kunaon emang? Kapan lamun tayang na bunda mah cuma ayah ceolang. Ih, Bunda. Ayah. Bunda. Ayah gemes. Bunda. Ayah. Bunda. Ayah Bunda. Teh. Ayeuna. Oh, sakurang kurang di daguan kurang. Oh, kurang mau batur di mana ya? What? Oh, beri mawa kopi oh. Oh, siap. Kok di daguan mah ayeuna. Nu neangan duit teh salaki, nu ngabeakeunna pamajikan, nu liurna tetangga. Ayah masuk pusing teh barang beli. Pusing kunaon tuh? Pusing we komo bagian mayar ka kasir. Sok dipitnah wae. What? Dipitnah kumaha tuh? Oh, cek kasir teh. Bapak, ada yang lain? Ngomong, ayah mah setia ka Bunda. Bunda hiji gen ieu non pusing marabanana komo 2. Lain ada yang lain boga awe lain kitu. Ek barang beli nu sejen moal kitu maksudna teh. Ih aing mah balik kalau ka salaki. Heeh nya. Teu nya. Buru masa dicari kanan ku ayah kamari. Amit ih. Kitu beli kitu. Entah habura ana kasirna. Gusti, ieu kacang nu diparanyang kieu. Ih, aya nu resep kieu ya Allah. Coba nu si ayah panyang kieu, meuneun seubeuh urang. Ieu resep kieu kacang. Ih, aing nu ngal kacang teh nilila pisan hayu geuwah tuang ngaredok lapar. Ngaredok. Yo, nu ayah teh grasing jiga kacang tinggal diparanyang. Ngeunah meureunna rajeun ieu mah buntet. Dikagok nyogokna ge. Ih, Repes tuh. panjang aing ngomong ah. Panjangan ah. Buntat bari beuki. Sok petantang petenteng, kiran ditangtang ronde kedua, siga terong menang nyayur. Parat. Di awal nantangna luar biasa. Gue gebok. Naon atuh? Tadi bunda uwi di pasar, bunda dipegat jelema di jalan. Terus kumaha? Terus manehna teh ngeluarkeun batu. Untuk bunda teh langsung, bunda teh ngeluarkeun kertas. Jadi bunda nu meunang, itu na kabur. What? Bunda we meunang ayeuna teh. Jadi itu ngasongkeun batu. Udah, nyana kertas. Oh, iya benar bunda. Kan kertas gunting batu. Pinternya. Pemajikan aing jadi kurang saon ieu kan? Kurang saon. Jadi sieun yang itu lagi tuh ku bunda. Boga pamajikan teh hate foto-foto aja foto-foto aing. Ieu salaki lapar ge sugana pangmasakeun atuh naon? Pangnyeunkeun mie atuh kumaha? Ih, aing nu imah paburantakeun. Lu mah beberes. Amit sasapu ngepel ieu mah. Ganeng repe geragenan ieu can update poe ayeuna. Foto-foto we jeung foto-foto. Geus ke heula geura beuteung mangke nguruskeun
can dipoto. Aing membengker dangdan pamajikan keur geulis. Boga pamajikan kieu kudu di kumaha tuh ha. Di modalan. Modalan ha. Di modalan beki angot tuh macet foto-foto. Iya juga aing pusing aya. Aduh geprek aing geura aya apa itu? Iya mah terong teh meuni eta meuni karang kieu, meuni hareuras kieu, meuni glowing, si ayah mada meuni pareot, ngambay, hideung deui. Ieu mah tinggal meuni glowing kieu, meuni alus. Ih, nepi karesepeun si ayah mah tepi karesepeun da. Ah, kok Naon maksudna? terong tuh jadi Turang terong teman nyindiran. henteu. Kuat peot hidung berbeki. Aya. Naon? Bunda teh gaduh terong teh 3. Tah ku bunda teh dipasikeun ka ayah 2. 2 Heeh. Jadi terong ayah teh serijin nu ayah. 2 Lain. Sabaraha tuh? 4 nu ayah teh. Nah, 4. Apa yang lu dihanap 2 jadi 4. Iya. Naon atuh? Bukan acis lah bunda. Jeung naon atuh duit? Yang meser wedak bunda tos seet. Emang sabaraha udah? 50.000. Loh, ong mahal-mahal teuing hamun budak 50.000. Meni mahal-mahal teuing ai manehna eta udah sapoe sabaraha bungkus ha? Canda jana, canda harna. Pamajikan mah kadar men tahun meuli udak satahun sakali oge nang hitungan pisan ha. Amit salaki teh. Ni utang jawabna pisan ka pamajikan teh. Kageuleuh jang manehna. Oh, ini kitu atuh di tadi geura gitu kudu ngomong. Iya. Naon atuh? Bukan acis lah bunda. Jeung naon atuh duit? Yang meser wedak bunda seet. Ontom wedak. Hah? Emang sabaraha wedak da? Kadar ge 50.000. Kadar ge 50.000 ham budak-budak wae ge meni 50.000. Amit ha. Ai manehna eta udud sapoe sabaraha bungkus, sabaraha eta hargana sabungkus udud teh. Amit ha kadar pamajikan meuli wedak satahun sakali oge nang hitungan pisan. Ngageulis pamajikan yang manehanana. Ai pamajikan hayang geulis aya ngabodalan endung. Amit lalaki teh. Hayang menang we sorangan. Tah repeh tah. Tah kitu atuh ti tadi teh kudu ngadalil pamajikan teh. Teu nyerocos. Amit. Kira sok ieu mah. Film tepukeun geura. Tingali ke. Halusnya. Ini halus ya. Ini tempok. Halusnya. Halus gitu. Halus.